di urang kampung mah hirup teh macul jeung macul. Aduh kumaha tuh urang geus kieu nya. Mari ah. Lelah tahu ah. Ye, Jang. Sing bener hirup teh. Ulah kawas urang mah di sawah wae. Sekolah sing tinggi jadi sarjana. Sakolana ulah bolos wae, ulah ngabohong wae ka kolot. Heeh. Sing jadi sarjana pisan ulah sing jadi guru, ulah kuas emang kieu ari emang makahkeun gaweuna teh maju we jeung maju. Hayang kuas batur urang ge mah eta Jang ya. Ari sia kena naon? Ngadaguan emang di sawah menilai teuing sih euy. Tugu loba pagaweanana. Mang geus capek. Geus tadi diisuk-isuk jedur ai. Ena ngomong dari heula we lah. Mang, tong ibinya bisa murah kalapa. Emang sia kan kalapa. Kaing deui kasembur teh. Untung kalapana teh kumaha euy. Alhamdulillah. Cek aing ge tong sare. Kalah murah kumaha di. Gimana Pak? Beb, apa-apa, jaga pola makan kamu ya. Kamu tetap boleh makan tutut, cimut, apalagi bancet. Beb, sebab cukup yang modal kejaman lamnya. Bola neng mah. Bin, hari kamari balong geus di Cayan Can. Nah, kalau nanya ke Singkek, kurang nanya ke mana? Can, oh iya, Singkek mah tuh. Wong lalong heula lah ka ditu, sugan we di saung aya urut sasak kamari ngopi we di ditu. Gitu. Ayo. Sugan mah, jangan sampeuna. Bruh. Naon, Bos? Ayo, di saung. Mana? Tuh. Tempo. Masih heueuh. Ari keur sare. Tong. Tang ulah euy. Tong di dieu. Tong. Bari deket balong. Tong di dieu. Sakit ya? Pura bos. Naon aya naon ya? Itu. Yang ngomong kan lawangan. Tuas.
Lur. Wir, kita kemana ong? Tanggal dada anak itu ku aing. Burur. Ya, kamu gak apa-apa. Aya naon? Yo aing rek noong. Saha? Saha dia rek noong? Tadi rek noong tiluan. Noong bebeb. Saha wae? Buka. Mun tita noong kagok. Beb, ana mong mulang we. Singit. Ayo, ayo. Sia-sia.